Ya sorangan wae liat. Sorangan? Keur naon euy? Iya we karena apa? Ngesan udud Ayo sok. Lain kieu ya euy. Muatan. Susuganan itu suganan boga duit tiis gitu. Boro-boro boga duit tiis pan kamari geus dijual meureunna kulkasna ge. Eta mah lain kitu, ieu mah serius. Lain kieu ya urang teh duh aing di mah geus teu boga jajan budak-budak acan. Beas ge geus tinggal aya meureunan sacomplong deui mah nyata. Sugan jeung sugan maneh kitu boga duit 100 mah urang rek nginjem heula lah ti kaisukan mah gitu. Teu boga duit 100 mah, boga ge 50 mah aya. 50 are. 50-nya atupan aing butuhna ge 100 urang Mun 50 mah aya, ya. Tuh. Kemarin aya 50 mah kurang keneh. Ada aya na 50 teu boga 100 mah. Aing kumaha teh euy. Arek. Tapi heuh bae lah ya. Daripada eueuh kurang dinyeum heula nya isukan ku urang rek dibalikeun deui lamun bubur meunangnya. Nuhun heula ya. Yuk. Iya, sayang. Udah masuk kemarin puasa yang AA isiin. Oh iya. Iya, sama-sama. Nanti AA kalau misalkan ini proyeknya udah selesai, nanti AA transfer lagi lah. Kalau sekarang mah AA lagi ini belum pencairan ini. Jadi besok atau lusa lah. Nanti AA transfer ya. Iya. Siap. Dikis dulu dong. Dikis dulu dong A-nya. Aduh. Naon sih? Heula. Ini ada yang ganggu aja nyata. Ya udah sayang, nanti telepon lagi, ini rusuh. Aduh, ada orang nih. Ganggu terus dari tadi ya. Nanti telepon lagi, telepon balik. Ya. Dadah sayang. I love you. Naon siat mana teh? Iya nek nanyakeun duit nu kamari. Si eta mah. Urang karek nginjem sapoe oge mending geus ditatanyakeun maneh mah. Jeung pan urang kamari nginjem ka maneh sabaraha? 100. Terus kumaha dibare sabaraha? 50. Berarti kurang keneh 50 meureunnan. Kurang keneh 50 ya. Anu kieu ya. Urang pan kamari rek nginjem ka maneh sabaraha? 100. Kumaneh tibang dibere 50. Berarti maneh boga hutang keneh ka urang 50 ya kamari. Heeh. Tak aya masuk bayar heula nu kamari kurangna urang basa rek nginjem 100 pan dibere 50 berarti kurang 50 maneh boga hutang ka urang 50. Sok anu bayar heula 50 ka dieu. Urang bayar heula hutangnya 50. Ya heueuh maneh pan kamari kurang 50 karek 50. Heueuh pan kamari teh urang teh nginjem teh 100 ka maneh. Ku maneh tibang dibere 50. Berarti kurang 50. Berarti maneh teh kurang boga hutang ka urang 50. Ayeuna bayar heula 50 nu kamari ka urang. Tah kitu. Tah kitu ayeuna ku urang dibayar anu kamari. Tah dibayar ku urang ka maneh 50 nu kamari. Kamari maneh mere ka urang sabaraha? 50. Geus kurang eta dibayar 50. Jadi lunas. Lieur kieu. Nya segala kudu lieur nya henteu atuh pan maneh kamari marana ge 50. Kamari teh nginjem duit teh 100. Maneh pan tibang mari 50 ka urang. Berarti maneh boga hutang 50 ka urang kamari teh. Tah ayeuna bayar heula ku maneh ka urang ka dieu 50. Jadi 100. Tah urang ayeuna mayar anu kamari. Kamari maneh mere sabaraha ka urang? 50. Geus sok kudu repot. Geus urang rek bercinta heula jeung si sayang. Ya sayang, aduh. Ini ada gangguan aja ini. Biasa mau pinjam duit dia. Ih, naon deui? Geus ka itu urang keur telepon geus kagok, geus lunas. Naon? Iya sayang. Aing jadi lieur itu kan. Nginjem duit teh kumaha teh? Lieur. Dan. Di. Mana yang duit teh? Hayang atuh. Itu kan mang ieu seger tetep panjang apa tak kemana teh ancam dibejakan ke pamajikanna. Oh siap. Kayak pas dibere duit. Siap. Kalau mau dibere duit bagi dua jeung urang. Kalem. Ya. Siap. Pokoknya Neng jangan khawatir. Jangankan emas permata, rantai kapal AA belikan yang Neng mah. Mang sia keur naon kurang bejakeun sia kabilope. Sia naon ngaganggu wae. Itu balik ah. Sia ku aing bejakeun.
Siapa mah. Iya. Itu ini. Ganggu wae. Biasa dari tadi ini banyak yang ngeganggu terus. Lumayan lah jeung ngadulang layangan isukan Bere teh dah. dibere gocap. Nggak bagi dua. Nah tuh iki mah. Iya nama mana balik kita itu ke bere deui. Oh, siap. Jadi gue cak awalnya Heeh. Udah sayang, selamat malam. I love you. Kiss dulu. Tamahan dia tuh 50 mah mal mahi. Astagfirullahaladzim, 50.000 mah mah sia mah kieu carana mah nurus tunyung ka aing. Rasakeun sia kehead tah. Oh